Asadayana nu dipayun kula. Langit sedem pulau Kawitan bukaku kasih anu asli tontonan jadi tulus kalau sayang mulai jadi kawanan dibutuh patingan warisan pujangga urang Abah Haji Rosa wajib di Gusti Rosa tidak mencoba Ibu Hajah Inah pireng deui gersekar ketut nayaga jadi ciri wayang gumiwang anugerah yang maha wenang idalang udal piulang guareun papada urang pagelaran wayang purwa Uger panca curiga silip sinir jeung siloka simul diwuwuh sasmita iya diwuwuh sasmita ya ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanyung picontoan pientengen lenyepanen larap kedeung ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti ka yang maha suci wontening pagaran Jawi Karatun Nagara Giri Kadasar bibisik Prabu Gangga Trimuka sampun satingi lebih naturata lenggahing dedampar dan tapi nalepeting sosoca lineng kana waratna
lemek babut perang medani genana jebara kastori lan sinebaran sari sampun dipun para ingkang pati kakasih kang kadenta anu tungkul kamalik lutat cemah dari mangsabda mengawahkan jangkung tur simar dada bewas yemros tutaya hingga napas monlir bang barongan upamangan dika sentak sengor nutaya hingga lami-lamingan dika kodaling nisan makaten pengandikanipun nak rai senopati ngarang kepati kapayun salikna kiadi atunyuk sumangat jisima bipun patih nampi kana pembagi salira kalayan ngahaturkeun simah pangabaktos kau nyumpan jenengan ujas tuti sampean ditarima rai nah atuh umum nama demi kepentingan negara sareng bangsa mangga tansah diajeng-ajeng Gusti Prabu saperkara kaula pribadi ngahaturkeun sawunuhun laksa ketika bingahan ka anjeun anu parantos nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna nah hama kejeng sasauran kitu diangkir ku Narpati dionang ku raja dicalukan ku ratu kaula salaku bawahan moal bade ngijing sila bengkok sinemah muabaha kana tinimalan salira dabongan tadi jiwa raga jisim abdi parantos diwakafkeun demi kepentingan negara jeung bangsa ngeran mangga tansah diajeng-ajeng bade siangna mangga bade wengi na mangga nala bade subuh da ge mangga teh teuing pintu terbuka 24 jam Gusti Prabu nuhun senopati syami-syami Gusti satuluy ieu teh hasi gawe nu rancage anjeun patih anu kiwari ngagem senopati ongkoh ngabahu reksa laras kulan hari perkawis pengabdian ka nagara mah eta mah parantos kawajiban jisim abdi ngeran samuhun atuh teu kedah isin jisim abdi nampi penghargaan tina pengabdian mah eta kulan sanes bade nampik pangasih kana kasehan salira anu sakitu luhurna nanging ngabdi na kaula ka negeri sebaragana kaula ka nagara anu dipalar sanes layang pangajen sanes anu dipalar sanes pamuji anu dipalar sanes hadiah tapi ngabdi na kaula ka negeri sebaragana kaula ka nagara teh anu dipalar cita-cita urang sadayana laksana nyaeta nuju negara anu subur makmur gemah ripah loh jenawi aman santosa kerta sareng laharja negara madani mardotilah kahontal ku urang sadayana sanes layang pangajen ngeran sanes margi kaula isin dina mangsa kaula diistrenan jadi patih di ieu nagara kaula disumpah nyata bade bakti diri ka negeri sebaraga ka nagara syariatna hakikatna kanu kawasa janten ngabdi na kaula ka negeri teh ieu teh parantos ngajantenkeun konsekuensi kaula salaku aparatur negara teu kedah ngeran leres eta isin
ingisku bisi rempanku kaayaan kirang kumaha jisim abdi parantos digaji ku negara tiap bulan parantos digaji laras eta teu acan tunjangan anu sanesna teu acan bonus bumina di bumian kendaraanana di mobilan dijamin kesehatan sakulawarga jisim abdi segala rupa gratis ngangge fasilitas negara semuhun ayeuna jisim abdi bade nyonteng deui kana penghargaan bilih kasebat ngarawuh ku siku ngeran isin kaula ge apal jeung teu hayang kaula ngabogaan bawahan dina mangsa digawena gumantung kana hadiah teu hayang kaula dina mangsa kaula ngeuyeuk daya ngolah nagara boga aparatur negara boga bawahan di mana digawena teh gumantung kana dunungan